Meni kulun. Oh, si jemput kulun. Olahraga. Kurang teh kedah olahraga. Keluarkeun geus yang sehat olahraga teh. Nah, ada olahraga malain main bola wae, tinju olahraga. Semua da laras nanging dina olahraga main bola mah komplit. Komplit kumaha? Dina olahraga main bola mah aya tinju. Dina main bola aya tinju. Tinju kumaha? Nek masuk gerelut. Jangan cuma pangapakna ku bulan. Sora, Bu. Mugi akan tampi kalayan kapingahan ku ni. Sora. Ditarima. Aya naon ya teh? Daguan. Lan. Daguan. Oh say, mangga. Gini. Astagfirullahaladzim. Naon? Paingan suarana gede da gorowong. Allahu Akbar. Si juring. Sia teh irung gorong-gorong. Kalega di. Allahu Akbar bikala lega ge. Allahu Akbar ta ieu. Paingan aing deukeut sia eungap. Oksigen kasedot kabeh. Beak. Beak. Anjing moal balik. Balik. Datang si ieu mah moal balik. Moal. Balik kumaha teh? Tadina aing hirup tayang tenang, eueuh masalah. Datang si ieu mah kolesterol naik deui aing ieu. Yang nyalse dari na. Heeh. Atuh. Hah? Kunaon? Kunaon panjang jelema ieu teh budeg. Bating cager. Jelema bolot kieu nepi ka kiamat ge mah cager-cager. Mau dinu tiis ki. Komodi nu tiis kieu balideg. Ceulina di beton. Api-api itu ngahuleng waduh. Pada hadunya teh sepi. Tapi wibawa. Dena celo-celi teh ngaguru. Babaturan aing meni unu balik. Sieu irungna gorowong. Sieu ceulina mangpet jiga. Baturan teh obeaneun hungkul. Geranya tempo kita ka aing nanyakeun. Maha. Sanu maot anjing. Kitu da biasa ge. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Geranya tempo da budeg deh. Wey. Are bener. Ngaliuk na ka itu. Salah kalian ya. Ngaliuk na ka itu. Yang kalian. Anjing kurang ceri anjing. Biniti mirayangana, mirayangana, sorali, sorali, wa sakali deui. Menang gawe deui ieu. Wah, enggak pula. Tapi cigana rada berat ye gawe teh ieu. Udah, abot Sabab rek ditewak nyata si Bima. Panawa nomor 2. laras itu. Bejana jangkung badak. Ya. Tapi keur aing mah mun sasiku mangjat satunjang biasa. Nah. Para pasukan. Ige. Pulo. Kubul. Mangga, ige. Sorali, sorali, ayu kararum. Denera hingkang samya manak satengahing marga. Satengahing marga. Mandek setengahing marga, setengahing marga. Yang akan sebab pangabangtos Gusti boga tapi kalian kabingahan Gusti ah.
diterima meni rusuh ngomong teh lan meni rusuh kahujanan Gusti Santai we. nya kabulusan ya terenang lan terenang sumohon aduh bagya aya naon ieu teh Sobi. calokan batur-batur lan batur-batur calokan siap boros bes beres bos dan boros bes oh sumohon punten tibulak tibalik Kada rusuh ngomong teh. da ieu bibirna ampun ulah rus biasa we sumohon abdi teh rusuh teh bingah hongko Dah, bunga beunang teh. menang kabungah naon dan menang kabungah naon moal aya jelema nu pangbungah-bungahna dina danget ayeuna lintang ti abdi Wah, nah kunaon eta? nya menang kabungah naon pokona mah kabungah abdi upami dibandingkeun jeung gunung Tangkuban Perahu nya Gede kene mana? gede mana gede keneh gunung Tangkuban Perahu Ya pasti atuh. menang kabungah naon rek teh beungah kumaha Gusti naon Persib menang deui kamari Eta beres. Paingan beres. Gusti babak kahiji madu karunya Persib dikekeak Hampir-hampiran bu. nya geus pesimis abdi mah TV ge geus dijual harita teh moal laju jadi Persib harita teh tuluy babak kadua Gusti dibalikeun babak kahiji mah 2-0 bayangkeun sok paratus terpuruk atuh Persib mangani lembur batur di mana upami telepat mah negara Upin Ipin di Malaysia jeung Selangor Gusti walah harita babak kahiji Gusti 2-0 abdi mah langsung dicabut tipina bawa ke Pagadean digadekeun dirinya abdi teh ngadaguan artos ningali babak kedua dulu pek teh menang ai tipina atras we Gusti digadekeun abdi priugi kanggo beas Itu si goreng teh eta. itu Gusti 3-2 Gusti wah luar biasa Dikasih paham cooking Persib eta. dikasih paham atuh ku Persib teh ai maneh kana bola teh kumaha duka di makana bola mah Gusti duka kumaha Favorit di sini. favorit pisan komo ka Persib mah aduh abdi mah Gusti leuwih hade nyerahkeun pamajikan abdi mah yang tibatan abdi kudu lepas di Persib Terus boga pamajikan. naon teh ya daripada lepas di Persib leuwih hade abdi mah nyerahkeun pamajikan emang maneh geus kawin teu acan gitu Gusti margi abdi mah turunan Persib teh turunan kumaha pun bapak Persib Persib eta mah. hidung maneh komo pun biang mah Gusti walah kamar lagi dicet biru Karena Persib teh. dicet biru kitek nage kitek biru lipen nage lipen biru soca nage biru Gitu. di biruan ane ditonyok kubun bapak Kena kurang. kecapela kumbiana itu Gusti Ka Persib. hari aki maneh pun aki Persib pisan Komo eta pun aki mah pacul nage biru biru. dina pacul lagi seratan piking sejati Dorana ki hulu. pun aki mah hari nini maneh ta upami nini mah Juventus beda nih nah bukan ini eta matak dicoret tina kartu keluarga nya nyala wading bukan ini teh itu mah hiwa makanya jeung ada Juventus segala rupa nya ya keun beda-beda karesep sumohon ai kitu teh mah nanging teu kompak we banyak keluarga beda-beda itu lebaran teh manehna mah ka itu ka Juventus abdi mah dinya di Gelora lautan api lebaran di dinya kumaha maneh we sumohon ari Gusti osok main bola Cik eta. ari baheula mah pernah ayeuna tara main bola tuh meni kuleun oh si jibut kuleun olahraga kurang teh kedah olahraga kaluarkeun geus yang sehat olahraga teh nah da olahraga mah lain main bola wae tinju olahraga samohon da leres nanging dina olahraga main bola mah komplit kumaha dina olahraga main bola mah aya tinju dina main bola aya tinju kumaha nek masuk gerelut ayo dina tinju mah tara mah mawa bola moal aya oh bener kitu Gusti nu matak main bolanya iya nuhun kitu meser bal 3 we jeung abdi
masya weh mohon hari Gusti kantos ka Mekah Coba eta. siya tanya rambung tidak bola ka Mekah itu kumite sana teh nyamung abi manaros dan tegedah nyamung naros mah Gusti kantos ka Mekah acan itu atumannya loba duit Udah mampu. nya da mampu Gusti mah balik jaga karena mampu ya acan aya panggilan we is eta niat bari kumaha ka itu Masya kok kelutus wae sih teh darul ka itu lagi aing sumohon ka itu Gusti doakeun ku abdi naon umroh sanes meser korma Coba itu. beleguk di pasaran saiki kiloba korma masih teh sumohon korma nu amis mah ieu mah korma muda Tuh. korma ngora atuh kesed kesedna mah kesed korma ngora mah ngan hasiatna lain deui Eta. efekna atuh nah efekna naon ngadahar korma ngora wah Gusti mah teu apal lamun mineng ngadahar korma ngora wah Tuh. naon pokona mah tah Eta. naon heuras tah sumuhun heuras laras Gusti heuras heuras beheung mah heuras beheung sat mun jika beheung dah sok dicekek kitu ge Cekek kan dilepaskeun. ieu teh kumaha bari teh pokon aduh ami teu ngarti wae di nuan teh Ya eta. pokona mah tah Tegang pokoknya. ngajak gelut si teh kaing Allahu Akbar itu ngajak gelut tuh Paham. punten Gusti abdi ge isin nyebutkeun loba barudak daun pokona mah abdi beus ngarewos ya baik Rewos ya. lamun mineng ngadar korma ngora ya puntennya yo yo letakan si teh laut atuh Jero-jero we letah teh. letak kana curi jeung jero amis mun urang mineng ngadar korma ngora daun puntennya sok Naon cenah? Naon. asli na demi Allah bener wah Kalau kana. Gusti abdi mah sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing teriren eta teh wah hanteme longset Standing. nya make jeung aya gerakan kuloyog reyon acul gedang Buset. bangkong Tot eta. Ya. Monyet koprong. sapintrong gerentel monyet Mantap. gerakan pos kamling kahuruan Guys. nya aya solenang bedil Helikopter nutup nih. pun bojo mah Gusti hebat gerakanana naon geriem nilem Wah. Eta. ngecengkang atuh eta mah cicing sia budak mah ngarti cicing waduh hebat ieu Gusti abdi mah ku korma ngora mah wow abdi mah kantosnya saminggu teu diren-diren nuang korma ngora duluy saminggu hari teh dinten Senin Eta. dugi ka Senin deui tah dinten salasana abdi mah akrobat Wah. akrobat kumaha demonstrasi kumaha abdi mah ngajingjing cai dina emer teu kuleungeun di kumaha kait gede kainya Wah. Gantel. eta teh kabawa ngajepret Gusti karena beuteung dibleg Wah. Betul blok. nah bleg pan agung Gede mah. bleg aya leutik pret gitu kadang-kadang teh solaan Gusti teu kahalangan ku kain itu teh Gusti oh Gusti dong ya mohon Gusti ya pokona mah aja meser korma oh beres Gusti ya nya Gusti naon henteu tos Loba tanya. nya ai taroskeun mah seueur teh Gusti ngan abdina ieu teh tujuk Naon tah? kirang sopan solale wa ayo kumpul Dua. Iya. Dua. Jangan akan cuma pangapakna Gusti bulan. Kata sora. Bu. Mugi akan tampi kalayan kapingahan Gusti. Sora. ditarima Aya naon ya teh? daguan Lan. daguan Oh say, mangga. Gini. astagfirullahaladzim Naon? paingan suarana gede da gorowong
Allahu Akbar ya. Si juring. Sia teh irung gorong-gorong. Kalega gitu. Allahu Akbar bekala lega ge Allahu Akbar ta ya. Paingan aing deket sia eungap. Oksigen kasedot kabeh. Beak Allahu Akbar. Dina jero irung aya kalajengking. manja itu eta Lain kalau jangking pelagu sia teh bulu irung. Waya biru irung gede-gede teuing teh sagede kawat aja. bulu irung ngagulung jeung Allahu Akbar. Aduh, keajaiban dunia nepi ka kieu. Allahu Akbar. Urang rek nanya tapi tong baeud. Non, Rek nanya tapi tong amek. moal urang mah geus taramak. sabar eta Urang mah geus sabar jelemana. bebas ieu mah Nanya naon? si Aing rek nanya ka maneh. Naon? Tapi janji moal amek. Moal. amak sih mah Sia lamun ngorong kunaon. penting dia pertanyaan eta Da ku curug malogor. pasti atuh ya penasaran teh yang ngajati kamar Dangukeun nya ku encep. atuh Aing lamun ngorong ku singkup. dikeruk amak Puas. Udah minat teuing sia teh. Anjing mau balik. balik Datang si ieu mah mau balik, moal. balik kumaha itu Tadina aing hirup tayang tenang, eueuh masalah. Datang si ieu mah kolesterol naik deui aing ieu. yang nyelse dari nak Heeh. atuh Hah? kunaon Kunaon pannya jelema ieu teh budeg. bating cager Jelema bolot kieu nepi ka kiamat ge mah cager-cager. mau dinu tiis ki Komodin teu iski balideg. Ceulina di beton dah. Api-api itu ngahuleng waduh. Pada hadunya teh sepi. tapi wibawa Dina cilo-cili tinggal guru. Babaturan aing meni unu balik. Sieu irungna gorowong. Sieu celina mangpet baturan teh obeaneun hukum Geranya tempo ketika aing nanyakeun maha sanu maot anjing. kita udah biasa gitu Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Geranya tempo da budeg deh. Wey. 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 are bener Ngaliuk na ka itu. salah kalian ya Ngaliuk na ka itu. yang kalian Anjing ngraseri anjing. Alah. Geranya tempo. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima. Lantos cek aing ge. aya ya Kulan Allahu Akbar. Alah naon kadengin aja euy. Heuh. Nyangakeun semua pangabaktos Gusti, ai diterima sia teh. Naonana iya, naon. Cacak deket naonana. Alah kita merong kaing minta tulung geranya merong. ading hare-hare Ya lah belum acan itu. Ayo geranya minta tulung. Ayo. Jangan malu-malu. ayo manis Aku menunggumu. iya betul Elgio. Lihat mama. Cilu. Wah. berok gitu Ngarana Elgio. iyo eta Bapana LPG aja. Alah aing teh seklalajon na YouTube aing. Apalah na YouTube aja. nampo itu Sungut siapa bangke? Sungut siapa bangke? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungut bu bangke, alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah atuh kitu mah. Teu sangka rek nyunatan. Eueuh nu nyunatan belegug.
sungut sia bau bangke Allah nomor sabari hiji hah anak aing mah geus dara bro kabeh geus disunatan sungut sia bau bangke nomor 2 Aduh. alhamdulillah atuh mudah-mudahan ira disunatanana eueuh nu disunatan belegu sungut sia bau bangke minggu hareup alhamdulillah ngiring binga mudah-mudahan tuang putra 100 dan sepitan tebret kasep didoakeun cilung sulangsar cing bulan sumun naon tuh dunungan gerek nyen roti buaya Ada eta. eueuh nu disunatan beleguk is roti buaya Buaya. roti buaya dacan pernah abdi ngadenge ayat roti soang teu aya roti buaya bawa urusan beleguk aing mah wanu nyunatan sungut sia bu bangke jijigana roti buaya is eta mah buaya darat Buaya darat eta mah. nu sok kawin wae mah buaya darat eta mah mode catrik eta buaya bulan semua tukang rincik selaur sok naon laras eta bulan Tukang rincik cenah ngajarkeun teh. semua oh laras gusti laras kebiasaan di urang itu roti buaya naonana semua alhamdulillah laras eta pisan nya bakakak hayam nu dinyunatan naonana Ayam. bakakak hayam nya hayam teu aya bakakak soang teu aya bulan semohon naonana kitu hiji-hiji abdi lieur ya eueuh nu ngomong aja Panglasana teh ngobrol mereka. Ulu. Hei. Sengaja ganti cukur ya. ya ngak mah mangak makno ngeunik ulah diterima aya mikir naon ini ngeunik ulah daguan daguan mangga ni anu han ngeunik abdi diuk diuk nya mangga ini aya maneh bro geus datang deui nu teu normal aja sia irungna gede ieu pongpet irungna alah nyeri kulit beuteung anjing alah pongo ngekeun yang nyerikeun maknul mah Nya atuh. mina-mina neuing maneh nyol ieu diomongkeun nyol itu diomongkeun tameh nya makna di muli nya mah kamina-mina teh nya mangahina we ka maknul ulang itu belegu mun maneh ngahina ka batur maneh bakal dihinakeun deui ku batur Nya. mikir nya ge aing ieu aing mah disyukurkeun jelemaana disyukurkeun kumaha disyukurkeun aing mah sanajan ngomong kieu irung aing kieu beungeut aing goreng nu penting hirup Hirup penting mah. jeung di badan hieu irung mancung beungeut alus tapi modar agaleng kereta api teh naon mikir ku sia hampura tiada maaf bagimu Gampang hampura. senyummu adalah tangisku bro Aduh eta. hampura ulang itu kieu-kieu aing makhluk keneh pangeran ya eta pangeran tong itu ngahina ka urang daruan ngahina anu bongana Temenan. pengen Ngabulin teh temenan. pengen nya hampura mina-mina teuing siangan maneh ulah makan dengan masalah nu lain masalah ngecan beres ngeunanyakeun ngaran ka aing Ulah memparkeun masalah. geus urang kudu kumaha urang teh heh kumaha da masuk ku aing Aduh. udah saya teh inung aing goblok kumaha da masuk ku sia pokona bener-bener deui heungeun ni hampura urang usah kali-kali deui ngahina ka matur urang mah ngomong kieu jadi ibadah Ibadah. jadi ibadah kumaha sia teh tingali aing pas ngomong tadi jelema sareurik bahagia
kahibur ku urang Itu. jeung jebatan sia sora alus banget alus tapi ngajarehatekeun batur minggu anjing Wah. Galak kawan Galak sih oke. setiap kekurangan teh ada kelebihan Wah. jelema mah kitu bro Tuh. aya plus minus nya hampura siangaran ngaran urang heeh unyuk saha unyuk oh usup lain unyuk oh udud udud mengelepus unyuk oh uyup uyup menginum Minum uyuk. uyup uut lain uyup Suherman nah eta bener jauh sejuring saya tidak ujub jadi Suherman pan ngaran urang teh ujub Suherman can angeus aing ngomongna Suherman DR. oh ai pagawean maneh pagawean urang heeh ukat uut Dah. dagang uut Hey. lain ukat uut Lain. oh dagang lukut lain ukat uut Rambut. ngurut nu burut Hey. ngurut nu burut mati sada ngok nah apa kan aing baheula pernah burut Pengalaman itu. nah bete ukat uut kukat kukut beleguk nah eta siapa budeg lain budeg pan ngomong na teu ngarti oh kukat kukut nah enak ngukat ngukut ngukut naon ngukut nya naon atuh manyamitoha ni ngukut oh ngukut sesatuan kabeh sesatuan dikukut henteu ngame manyaeng kukut maung bahaya ngukut maung aing isung-isung udang pamajikan aing dihakan maung lain kumaha aja mah telenges lain telenges goblok aing mana nyawungkul jadi mana teh ngukut naon ngukut nyatoan ingon-ingon oh ingon-ingon naon wae domba ni ngukut-ngukutnya sapi mi ni ngukut-ngukutnya manuk ni ngukut-ngukutnya hayam ni ngukut-ngukutnya sawang ni ngukut-ngukutnya kalajengking goblok kalajengking hayang nyeureut ya teh oh Bahaya eta mah. entok ni ngukut-ngukutnya bebek anjing Nah, awas pi omongeun nah pi omongeun nah emang ngukut bebek pi omongeun lain urusan eta na aing nyebutkeunana pi omongeun nah maka jeung pi omongeun bakal beda. oh mana mah teu ngukut bebek aing teu ngukut eta urang mah di imah ge aya 3 Tilu. heuh ngukut naon eta we nu sebutkeun hiya bebek Pau. nah sia teh sok punya eja Cik. me aja geus tulu geus ya Stop. bahaya goblok hiya nu maksa anjing mina-mina teh jeung aing bahayaeun aloh bener-bener ulah bulan selalu babarudak teh Ulah. mina teh tulisan lamun nyebut bebek naon ya gampang naon itik Wah, hayo benernya itik bebek banyak bener. tapi saya masih naon saya nyebut bebek mah itik lamun nyebut motor bebek mah motor itik jadi Naon tah? ya gampang sok naon lamun nyebut motor bebek gampang naon Suprapit benernya euy atur sewu nuhun laksa ketika binggahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula poe ieu bagea dulur-dulur
tapi no dama jisi mabdi nyangaka si mapa ngabaktos mugi katampi kalayan kabingahan diterima hatur nuhun atuh salajengna ieu taya pikerja naon purwa salira kersani malan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emu tanarapati kajangakeun kahunjuk panjenengan Gusti kula nya ngomong jadi nginuk-nginuk binuan lain ngomong teh maka jeung dilakukeun emangna juga aing membinuan saha biduan aing biduan naon maneh penyanyi urang mah penyanyi penyanyi naon sia maneh mah teu apa di 17 Agustus kamari aing juara karaoke karaoke naon karaoke pop Yuna Gitu data. mana juara urang mah juara karaoke pop Yuna juara kahiji aing anjir sakabupaten Bandung biana lagi 3 meter mana tengah lagu menyengam nyugu jadi ngalagu naon Bob Yuna lagu naon Jayanti mana bisa lagu Jayanti anjing ngahina Kaledek. juara nyangamu batin juara sakabupaten ai pesertana sabaraha urang 3 mulu loba geuning kabeh sarua aja maneh nu kabeh mah 2 jalapan teu bisa ngomong ya pantes curi atuh juara kahiji oge cing sia lagu Jayanti kumaha lagu Jayanti ini ngeteh nggak urang mana teu percaya urang bisa lagu Jayanti ya tok ya jeung maneh kumaha lagu Jayanti naon tok nya lagu Jayanti becus nya bisa ai mah tihok mah sarua jeung urang jauh haji moal anu leuwih ni urang lagu Jayanti mah tihok deket wanci burit surya rek pamit hujan letik ngariringcing tingkilapan pating kolebat sisi basisir Jayanti anjir alus maneh anjir aing era desa ngasungan teh bisa lagu eta anjing moal ngalagu deukeun ieu sungat dik sok maneheun mu era sok maneh aing keduhung ni tah maneh alus ning euy kacik sok maneh lagu Jayanti kumaha tapi dong nih nyarikeun moal awalnya ngobrol moal era sok jadi minder urang sok cuman maneh teh make musik kumaha teu make musik dekeun wanci burit surya rek pamit hujan letik ngariringcik nyajang anjing make nyahanyang hanya lebih halus maneh tingkilapan pating kolebat sisi basisir Jayanti anjing halus maneh euy sok maneh era sok tapi dong yang jarikeun di kadek yang wae sok aja beli galakku jadi kadek teh sok sok maneh anjing lu Bandunita sok lagu Jayanti wanci burit surya rek pamit ini era manehna peureum atuh anggerek kadenge goblok si teh sok wanci burit surya rek pamit hujan letik ngeriring cik nyajang endak make nyang mah sok
Maksakeun bisa geus sok. Anak ngawan urang. Sok saya kasa. Wanci borit surya rek pamit. Gempenya. Nyainya tuh pasti. Siapa ongko juara? Anu lain apa ngomong ini? DWA nyanyi nangi. Sok. Wanci borit surya rek pamit. Wanci borit surya rek pamit. Oh ya lagi. Jangan aing ngobrol jeung nyerikeun. Alah Jayanti jadi keroncong anjing. Yang aing ngomongnya mah lamat mating koreleng koreleng gitu. Nyi mah nyir panganan Jayanti aing mah lagu panganan lagu nu nyumang. Geus suatu alus teh. Nyuri nawe belek. Ini make menang. Bade naon nya ti Gusti? Tah. Ayeuna kaula teh mangul utusan nu jadi lanceuk. Urang ini ka alun-alun nagara asina. Bade naon? Nyaeta newak jelema ngaranna Bima Pandawa nomor 2. Newak jelema. Nah ini newak sabab etang geus ngacokeun nagara Astinapura. Parentah Prabu Duryodana. Ayeuna siap mangga hayo urang pada lumampah ngajugjug alun-alun nagara. Sae mah ini salea. Panalet kemat-kematnya tang pinang pasukan Durgalapati ngajugjug alun-alun nagara Astinapura. Ayo batur aing kedah jalan tanpa Dara mangmang sadayana. Aya pangesto ulah. Nuhun ari dara mangmang. Dupi salira tamang. Allah beres. Bade angkat ka mana ieu? Ka alun-alun nagara Astinapura. Dupi maksana eta. Rek newak jelema. Ulah. Saha kula nu ngaranna Bima. Nah make ditewak cenah eta. Ngariweuhkeun bejana ka urang-urang Astina. Oh kitu? Heeh. Ulah tewak tuh mah. Ditewak wae ku uing jeung saparakanjanya. Beres. Ayo ah. Wilujeng kula. Ngajak-jageun heula awak lu. Awas. Guning layang sawangi Nusay awan
sanuku melendang Katapan karentanana di panapatan Pantepan Dai ayeuna hate bakti sesebelah lekanan bari ngeraya diginandangan kariweuh diginandangan kariweuh gedong dhuwur kali samung pagulingan ya sepi pepetetan sami murad sami murad baling bing lan jeruk manis Banglus lampahipun ya aletan anu pingpin kudur Galapati anu maksar bade ngajuk-juk alun-alun nagara Astinapura bade ngalan nyawa Arya Bima wireh aya wartos ngamuk di nagara Astinapura saklat hansa katigas kumangsa gasarius di alun-alun nagara Astinapura kaayaan alun-alun estuning tiis comrek kayaanana malahan geuman toko-toko tararutup roda-roda dagang cinggorole pakayaanana tilas jogolna i Arya Bima sareng para Kurawa sakawit ieu Bima nagih janji ka Duryudana ngeunaan nagara Amartapura nanging Duryudana jalir tina janji sulaya tina baya dipertahankeun ieu nagara Amarta malahan Bima dihurup ku para Kurawa diseret dugi ka alun-alun nagara Astinapura nanging para Kurawa sadaya bubar katawuran diamuk Raden Bima atuh Raden Bima maneg di satengahing alun-alun nagara Astinapura kawas pagong mogok kayaanana bari sumar-sumar kemanekan prapta kacia-cia gogorowokan ka Duryudana menta dibikeun ieu nagara Amartapura saparantusna Pandawa ngalakonan hukuman 12 ka 13 nyamur lumampah ieu berata senat eneng ludenghan telingang anindake kanca
Arya Bratasena yu Arya Bima deneng ludeng hanteringrang di kapung ku para Kurawa dina mangsa nagi janji nyanak hakna negara Amartapura Satria anu utama katawa Arya Bima menanti pawan pada golak jadi ulah kaawot sing luyu sabilu ulah kaawot sing luyu sabilu ulah nyeun kaawot sing luyu sabilu Jadi mesin cari mesin emut berang peti mesin emut berang peti Duryudana tukang jalir jangji sia Duryudana tukang lenyok tukang bohong janji sia baheula di mana aing geus ngalakonan hukuman 12 tahun ka 13 tahun nyabur negara Amar tarik dipikeun tapi buktina mana sia Duryudana ngadon aing dirampuk dulu sia dibikeun negara Amarta syukur jadi bikeun ulah samat ka dia ya sia Duryudana jelema kacing remongan sia jahat Duryudana lamun sia bener-bener laki langit telangan jagat si harapan aing edan sia Duryudana aing bawa kembali ka Wirata saat sana sia masrakeun negara Amartapura ka aing lamun sia bener-bener laki langit langan jagat datang ka aing sia urang kumaha aing 12 tahun dihukum di alas Kamiaka ka 13 tahun nyamur geus beres aing ngalakonan hukuman syariat nastisia hakikat tinu berbenggalam sabab aing geus dikebrus kana jurang katungaraan bobolokot diajak ku sia harita dina mangsa main dadu jeung sia geus sadar aing enak kana kasalahan aing ayeuna aing nuntut hak teh sia kadiekeun negara Amarta syukur teh dikadiekeun dampak wae sakaraton negara tina Duryudana benar-benar sia datang aing Prabu Duryudana ngutus para prajurit sadayana wahawak-hawakna ieu Duryudana anu dihasut ku Patiharya Sangkuning ngahajak kiwari mapakola dia bala prajurit nyata pikeun ngepung ieu Arya Bima itu jaring carita atuh beuki dieu beuki amek ieu Bima benuh kayaanana ningali para prajurit anu parantos ngasih urang ajar sia hutang pati bayar pati hutang widang tipe widang dibabat wae kabeh sia
prajurit sadaya wayah nasi Bima kepung wakul boya wangat tewak kodaran Ayo gebok, gebok. Mata Melayu. Ayo tewak si Bima tewak. Ieu Bima dikepung ku para prajuritnya ta prajurit negara Astinapura atuh Bima karyung ku ieu para prajurit diremput kaya nitah prajurit kepung aing sia kurang aja dibabat ku aing sia maksud kurang ajar sia Bima wanyir yang gede gede si goblok teh sugan teh leutik anjir eleh teh aing paduli aing maju siap siap anjir bedog aing teu neurak wah Allah bangsa dan eta si Bima prajuritnya dibalang-balangkeun kitu hayo kapung wakul hayo atas kalah bangsat sabi memodal mojuat ayo Allah Cangkeng ngerek-rek goblok. Kurang aja woi. Allah wiap woi kodar siap Ayo gebok si Bima. Allah Bima, montong di jebak goblok, montong di jebak setan, montong di jebak, montong di belakang goblok. Motor hiap, hiap, woi. Hiap, Tulang tongong potong, tulang tongong jeung tulang iga remek. motor, woi, adar. Idur Galapati medugi ka wewengkon alun-alun negara datan nerat tangga demang datan nerat tangga demang ewuh manggulingan rana
si Bima tanagana dulu Ya itu. prajurit tekerat gitu hebat si Bima luar biasa Tanagana gedenya. uluh curig teh sia mendengarnya aing Naon? cing teh atuh cicing di tukang teh batuk-batuk heula Udut-udut. dehem atawa udud game belerokona ku aing menireuwas aing Nah, abdi mah teu ngareurewas. lain teu ngareurewas maneh teu ngareurewas aing secara teu langsung Senyum-senyum saja. Emangna Gusti keur orok teh digebrak ku paraji? lain teu digebrak deuleu saha-saha ge pasti bakal reuwas pan sidik aing teu keur ngalamun Atuh nah batur perang dar ngalamun. sia Ngelawan apaan aing teh kudu nyaho heula kalemahanana Di mana-mana ge lalaki mah kalemahanna kanyut. sia Sok kanyut na tajong na seueul. be nepi ka kitu-kituna sia teh kabina-bina teuing jeung nanaonan make pipiluhun ka dieu Apa abdi ge hayang berjuang. Nah teu kengeng ari abdi berjuang. Emangna Gusti wae nu berjuang teh abdi hayang berjuang atuh juga batur abdi ge. Da abdi ge alim ngahang ngadar gaji buta. Abdi ge hayang digawe. heeh tapi kan misah tong jeung aing Ada abdi mah yang Gusti. sia damina teuing namalang kadunungan teh curig teh sia Nya bawahanana jurig, dununganana genderuwo. Aduh itu. Coba eta. kasaha si nyebut genderuwo teh Nyemel. ha kasaha nyebut genderuwo teh kasaha Ya kadunungan. coba dikepret sia ku aing Nyari takis. sia teh ngalawan Sanes ngalawan ada kepret teh nyerinya ditakis. malik-malikeun sia ngomong teh Da teu dibalikeun mah tutung. kudu dijawab wae Nya anak kudu dijawab nya. cicing Ada teh lompatan teh teh cicing. maksud aing teh cempe Kurnaon da bare sungut teh di tajempe mah. Aduh. Mun da bare sungut teh keur ngomong, enak bisa ngomong teh dipake karena naon. bu nepi ka kitu Wah, udah ngomong sorangan. dipecat sia ku aing Gampang dipecat menyadaptar deui we. Ngalamar deui naon hesena. mau ditarima ku aing Cicingana pun panto. Cicing lah tak kolok ke si ibu. Si ibu mah pasti bager. hei Bima Hei, Bima. cicing Pan ngabantosan bisa tegadengiun. tarik kena aing Mendungan teh kitu gede amek. lamun anjeun lalaki langit talangan jagat Bima Bima. Anjeun lalaki. Kuring lalaki. Pada boga ngarasa cinta ka manehna. lagu naon teh goblok Siri. Siri. sia lagu naon Anjeun lalaki, dua lalaki. Ya. asa lain kitu Ari Bataran menyanyina teh favorit urang. Bener-bener teuing. hutang pati bayar pati hutang urang dibayar wirang Bima Sia Bima loba hutang. Sok datang ka aing, sia Bima, lamun bener-bener sia boga hutang wae, sia teh gablek hutang we ka Bang Ebong sia teh naon? Bener-bener teuing, Bima. ampun sia sora ampun sak Bima jeung aing hayang jaho Datang ka itu lain bogorowokan wae, ganeng. Ieu mah cicing we ka bina-bina teuing. iya pati hari sang kuno ti mendak dateng angarsa datan nerat tangga demang
nih datang nerat tangga deman ewuh mangkulingan rana naon dia teh kakara datang aja punten biar teh kabegat ku banjir kula dirancaekek ya jadi lelah telat ka dieu wayahna si Bima tewak wanyeun sabab lamun anjeun bisa maehan si Bima anjeun bakal menang bonus anu gede sae mangga hayo wayahna paehan sae mangga mangker sae bejaan kabeh para prajurit tenawak tepung waktu paya mangap Gusti we da Gusti mah tarik ngomongna abdi malalaunan. sia teh bawahan aing blegung Tah teh babina-bina teuing sia teh kadunungan teh Saleraga kitu kabawahan teh ulah sok kitu dalen penjajahan. pan sia teh bawahan aing Nya Gusti oge mah disebut tunungan lamun da bawahan. itu Sok. Ai. gua digaji ku aing Iya mereka bang emok tina. heuh sia nu mayar Gusti nu mayar pan abdi mah ingin da wungkul. ampun sia lamun teu karunya ku aing Karunya naon? Karunya. Anu teh karunya ge. pada denawa ayo si Bima kepung wakul paya mangap tewak